Wah Sakmat, sana maling jing. Pancena akad tadi. Tuli dia ngebul. Dia yang bekercacahan Pak Dedi. Lalagaan. Ah pusing pai. Serik mau bawa sepeda anyar. Ari urang boga naon. Boga hutang di warung seminggu. Hus, ulah sok sirik ka batur. Isi beak pahala. Pancek ka ustad ge. Ari hidup di dunia mah kudu loba syukur. Ah, biar aku kudu syukur karena kasusahan. Duh, kan aku ini duit geus beak. Barang beki mahal. Geus lapar. Butuh kukurukan bae deui. Menang gitu Sakmad. Kudu loba bersyukur. Kan orang masih dikasihan umur panjang jeung kesehatan ku Gusti Allah. Ah, mah tenglungna pai. Boga duit ngan kur cukup sapoe. Hayang meuli sendal jeung celana anyar ge. Can kabeli. Nah, justru ku sabab rezeki keur pas-pasan. Orang kudu diajar sodakoh. Sodakoh mah moal mantap ngajadikeun orang miskin. Ngimpi meureun. Boga duit sautik kalah dibikeun ka batur. Tek naon ke? Sodakoh teh lain nangguan orang beunghar jid. Pan cek Kangjeng Nabi, sodakoh lawang pikeun narik rezeki jeung nolak bala. Nya si pai. Pi aing boga duit ngan 2000. Iga jeung meuli tahu bulat. Sodakoh mah teu kudu loba, nu penting ikhlas. Coba kuari eta sodakohkeun nu 2000. Belikeun cai kana nu keur pengajian di masjid. Mun teu kana kotak amalkeun. Nyanggeus atuh ari kitu mah. Hayu urang ka warung heula meuli cai. Ke orang titipkeun ke masjid atau ke mushola. Alhamdulillah. Tah, itu atuh. Insyaallah barokah. Beuteung lapar geh bakal leungit. Diganti ku katenangan batin. Hayung geus. Keur lapar kieu. Jol Pak Dedi. Mang, kunaon ngalamun? Keur lapar, Pak. Kunaon cenah? Hayang Padang, Pak. Ulah Kak, yang sedang di mana? Mulai anak bayawak yang muka mana-mana. Oh, di nu kadarna. Pecakeun ku aceng kana babewok. Wah Sakmat, sana maling jing. Pancena akad tadi. Tuli dia ngebul. Dia yang bekercacahan Pak Dedi. Lalagaan. Kalau dianggap lalagaan, aka maling mah. Bisi pae aka. Asup neraka. Nope. Wah, lain mah asup ke surga. Jauh eta cagra Kak. Aduh, kebal-kebal mah stres ya aing. Ngomong jeung si Erik mah. Kadang nyambung, kadang henteu. Tulina getahan meureun. Geus lah, mal nyambung ngomong jeung Kakak mah. Astagfirullahaladzim dia ceng. Oi, Sakmad. Kunaon maneh? Siga nu lecek kitu beungeut. Siga baju can disetrika sebulan. Ah, pusing pai. Serik mah boga sepeda anyar. Ari urang boga naon. Boga hutang di warung seminggu. Hus, ulah sok sirik ka batur. Isi beak pahala. Pancek ka ustad ge. Ari hidup di dunia mah kudu loba syukur. Ah, biar aku kudu syukur karena kasusahan. Lapar ieu dak. Sabar Jid, dengerin aing. Urang teh keur diuji. Kan cek Kangjeng Nabi, ari jelema nu sabar mah
resepna di surga. Tah, mun kuari urang susah, engke di surga menang segala rupa. Hayang naon ge aya. Wah, nya kitu. Tapi lawan urang kuari maot gara-gara kalaparan, asup surga teh nya. Nya henteu atuh. Pan maot kalaparan mah kaasupna maot konyol, lain maot syahid. Makana urang kuari salat heula. Kan cek Allah, kasep-kasep kieu urang kudu ikhtiar. Oh nya. Tapi kumaha carana urang ikhtiar? Ari duit jajan beak kieu mah. Pan urang teh geus disunatan. Kuduna geus bisa nyaran duit. Tah, bener jasa. Ayo urang ngalalauk di balang Abah Udin. Tapi engke eta laukna jual, duitna urang sodakohkeun ka masjid setengah, satengahna deui meuli tahu bulat. Ih, ulah pai. Lamun ngalalauk di balong batur mah ngaranna maling, pai. Dosa pancak Pak Ustad. Harta haram mah wal barokah kana awak. Subhanallah. Ya pinter maneh Jid. Nyanggeus ari kitu mah. Mending urang ngabantuan heula emak di dapur. Engke diupahan ku emak. Duit 1.000 2.000. Tah, bener ieu mah. Ayolah gaskeun supados. Berkah tur menang ridho Allah. OTW balik. Usakman. Adieu. Oh. Dia ngalangan baik. Asyuh. Bayar pajak, wuy. Dia letik-letik yang bertabak. Bayar pajak bukan kemarin tabak. Ngomong naon sih? Tabak. Asyuh.